Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dararamang. Mudah-mudahan sing sararehatnya. Amin. Nah, ini biasa di video ini sim kuring bade masihan terang deui sareng ngingetan tentang segala rupi jampe-jampe Sunda anu sok diangge ku karuhun urang sarereanya. Tapi sataacana di handap video ieu tah aya tulisan subscribe nya, sok dipencet lah tombol subscribe na ameh henteu katinggaleun updatean video anu teranyar di sim kuring. Sok diantosan ke sim kuring 2 jam lah ditungguannya keun we da ameh lila videona geus. Oke, hatur nuhun lamun atos ngasubscribe sareng tos nonton video ieu. Sing video ieu nyandak kaberkahan kamangfaatan kangge urang sarerea. Video ayeuna teh kuring bade masihan terang tentang penyakit urang lemur ya, jelema miskin lah. Tapi sih hampir kabeh jelema pasti ngerasaan nyampe naon cik jampe asup angin. Oke, nah sok bisa ditulis dut kali dut sangu buruk jadi hitut, cakakak di leuweung hinjuk talina, dihakan di beuweung hitut jadina. Tah bisi anu keur arasup angin sok dicobian, tapi tong naros cara ngamalkeunna ka sim kuring nya. Kuring mah kur ngingetan hungkul ari prakna mah kumaha aranjeun lah nya. Tah nu bieu teh salah sahiji deui anu sok jampe-jampe anu sok diangge ku karuhun urang sarerea nya, khususna nu orang Sunda. Meureun pernah ngadangu ti Aki apa ti Nini nya ti Uyut lah. Nah eta salah sahijina teh. Nah mung abi mah kur tiasa ngingetan hungkul tong sampai ka di pohokeun eta teh naon sejarah anu kudu dijaga, warisan tradisi nya anu kudu dijaga ku arurang. Ari lain ku arurang mah kusaha deui nya. Sakali deui abi ngucapkeun hatur nuhun kanu atos ngasubscribe. Lamun resep kana videona diklik tombol like di dinya teh tah. Lamun teu resep nya klik we tombol dislike. Lamun maraneh aya karomen sok komen we di dinya, bisa kekurangan apa nu unek-unek anu arek dibejakeun sok we komen. Terakhir pesan di sim kuring tong hilap sodakoh moal nyieun maneh miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.